warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Lidya Rahmawati di kelas 12 IPS 3. Bade mintonkeun monolog ngeunaan Ngeunteung. Wilujeng nyakseni. Manehna jongjon ngeunteung netep imut kana bagian-bagian beungeut jeung awakna. Geningan tanda cinta teh, tanda cinta nu tara bisa dibobodo teh ya. Jarawat, meni beureum kieu pencet kitu, sieun beurih antep wae. Asa ngogokan deui, tapi ke. Asa jadi nyari. Keun urang ingetkeun nepi ka asapna. Tiga cinta kuring nu ayeuna keur ngamjambah kaluar tinu kulumbudna. Mudag cahaya anu sumorot ti soca anjeunna. Akang nya bener jadi panyari geuning, panyari kana beungeut kuring anu ceuk batur mah ngalah ka indung. Saur bapa mah irung jeung halis kuring teh lepas pisan pangambung sareng kening mama. Arigado ngalah ka ini kuring. Naon deui nu jiga mamah teh nya? Nya bibir jeung buuk jiga kembar cenah kuring jeung mamah teh. Lebah awas jiga ngalaya ka bapa, malah lebah lempang mah cekis pisan pada ngagarblay. Saur Mang Omen mah kuring teh fotokopian bapa. Ari bapa nya ti saha deui, ari lain fotokopian ti bapana deui mah nya ti aki kuring. Cenah eta oge da kuring mah teu fungsi tepang. Anjeunna kabujeng ngaturkeun mugi ditampi iman Islamna, diasih ku Gusti Nu Maha Suci. Eule eta saha nu kaluar ti kalangkang beungeut kuring? Walah beuki ngalobaan anduing. Kahati ayeuna mah nya dina diri kuring teh aya mama, aya bapa, aya aki, aya emin, aya uyut, aya baut, aya karuhun. Aya walungan cinta nu ngebat panjang deui, panjang pisan. Ngaliwat abad-abad kehidupan eta walungan teh ngocor ti Rama Adam jeung Ibu Hawa. Terus ayeuna mah hate kuring keur meujeuhna bunga, cinta mekar dina dada, paring jarawat anu melentung dina ieu pipi. Gerak terus kembangan, terus buahan, eta walungan cinta anu ngamuara dina diri kuring gersinana ngalir terus ka anak, incu, tao, uyut, terus nepi ka turunan nu pangjauhna. Pancen kuring kabajoan sakuat tanaga sakan eta kasucian wahayang cinta teh ngamalir nepi ka samudra rahmat pangeran Gusti Allah. Ieu jarawat beuki asa, ieu hate